Halo? Iya. Kamu lagi di mana? Ini aku mau berangkat ini. Kita malam mingguan di kafe Suton aja ya. Tapi kamu diam aja di depan gang. Nanti aku nyamper ke sana. Oke? Oke, bye. Dah. Begal kurang. Ayo tuh Aditya nih, ayo tuh mana budak anjing teh, kurang mah iya. Ayo naon, Kang? Aduh, sehat ini sama Bade kemana? Bade malam mingguan abdi teh. Ya, medina naon atuh teh ngarang ge acuk ieu ya. Aduh dang. Oh, dang. Asa kieu tirisna urang mah. Ieu teh aya naon ieu teh? Aduh. Aing dipegal tolong. Aing ieu teh kumaha ieu teh? Ieu teh naon? Ampun. Anjing. Maju. Buka baju. Buka duitin mana tuh. Baju. Aya duit ah. Kantong itu nang. Oh. Kantong mahal ya. Tong dicana atuh ah. kantong aing jeung motor aing mah bapak aing mesti nyarekan di kumaha. Aduh aing mah dipegal lah aing mah kacau itek malam mingguan aing gara-gara rek malam minggu ieu jeung si ayang lah aing mah kalah kacau ge aing mah. Wah aing diboro lah aing bisi gitu motor jauh manten lah. Aing carekan moal bapaknya aing bebeja ka bapak teh carekan aing teh lah kumaha kitu nya. Aing mah bebeja entong eta lamun bebeja meureun dicarekan lah sugan mau carekan sugan di bantuan aing neangan begalan. Pak, Bapak, urang teh ieu kalah ka leungitan motor aja kantong ieu teh kumaha nya, Pak? Aing nginum heula ieu jotik. Ai maneh cekolot ulah padu teh ngulin teh. Waktuna puguh waktuna ulin teh kudu ngadenge ka omongan kolot. Karasa geus teu boga motor anu ngabegal aku batur. Neangan kudu dewe ka ditu duitna kumaneh. Sangeunahna wae tinggal bebeja we ka kolot mah hese neangan duit teh. Jadi budak teh benang diurus ku kolot. Tadi kan urang teh rek malam mingguan jeung si Neng itu. Ayo bapak mah kalau kanyarekan ieu rek itu bantuan neangan motor mah ieu motor eueuh. Cik jangan kumaneh. Bongan maneh lalawara pagawean teh. Sekolot oge kasing hati-hati hirup teh. Kurang hati-hati mah jelema mah cilaka. Karasa kumaneh ayeuna. Cik jangan aing mamang milu neangan. Nyang satu pala orang rek neangan heula motor ieu. Ai bapak mau ngabantuan mah kajeun atulah urang rek kitu teh. Aing keur mah ngacarekan ku kolot motor leungit ieu teh. Awe diputuskeun ieu.